Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pedaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 61 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 61. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Kocapkeun di pakalangan tarung Andewi ngalawan Nyi Sampir. Kaayaan Andewi bener-bener kapepet keur mah diserang ti jero ku Nyi Sampir ditambah 20 urang jawara terus-terusan ngagempur teureun-eureun teu mere omber. Atuh daek teu daek Andewi gerak mundur pedang kilat maya cacah layung dipake nahan serangan 20 urang jawara. Sabisa-bisa manehna ulah nepi ka kasoran ragrag di pakalangan. Ngan beuki lila gempuran para jawara beuki ngagalura lir gulungan ombak daratang pasusul taya eureuna. Taya deui pilihan. Andewi kapaksa metakeun jurus kilat maya tingkat katilu nyatana sabetan giri guncang sagara. War sering berasa 20 urang jawara anu tadina ngarentau langsung marental ka kulung ku badai kilat perak anu kaluar tina pedang kilat maya. Lain ukur para jawara anu ngacelem Nyi Sampir oge tepetot milukeuna ku balukarna tigasan giri guncang sagara. Harita Nyi Sampir jumarig jeung ka tukang beungeut narai pias dibarung ku ambekan rengha pranju. Ai edan
Tersangka si Andewi masih kene mere perlawanan. Sakilang bagian jerona geus diserang ku Werjit bulus weling aing. Cek Nyi Sampir bari gancang nyaimbangkeun deui tangtunganana. Direret hareupeunana Andewi geus nyampak ngacegah semulang layeuskeun biakeun tanaga. Ketina bibirna katempo disusut ku leungeun bajuna. Giliran Andika Nyi Sampir. Hayu, urang tarung patutunggalan jeung kaula secara sinatria. Ulangan ukur make cara-cara licik ngagunakeun Werjit sagala deuleu. Tangtang Andewi ditungtungan ku ngutahkeun getih hirup lalambaran. Nyaan, ilaing bener-bener tangguh oge Andewi. Waktu ayeuna masih kene bisa nangtung pancu sok sanajan geus eueuh tanaga. Cek Nyi Sampir seri ketus. Pikeun kula sakieu mah can naon deuleu Nyi Sampir. Mending urang deureut tarung patutunggalan. Isi boga kene ilmu Werjit anu leuwih ampuh batan sakieu. Coba gerak kaluarkeun deui Nyi Sampir. Tangtang Andewi mancing sangka Nyi Sampir kahudang amarahna. Sok padahal kanyataanna mah dirina geus lumayan ripuh sabab tanaga jerona digorogot ku Werjit bulus welingna Nyi Sampir. Cuy, ulah nganggap enteng kadiri kaula deuleu si Andewi. Ulah ngarasa diri geus bebas tina mamala sabab Werjit si bulus weling can eureun ngagorogotan ti jero deuleu. Ayeuna masih lumangsung jeung bakal terus nyerang ka diri ilaing nepi ka paehna deuleu. Lah, kumaha dikawe Nyi Sampir? Anu jelas, kula moal bisa eleh tibang ukur ku ilmu Werjit deuleu. Gede hate oge Andika teh Andewi. Sanajan Andika geus sapat nyungsi sakabeh ilmu Laraspati, tapi lain ngandung harti Andika bakal satahap jeung guru Andika. Lain ngandung harti Andika bisa gampang ngalepaskeun diri tina serangan si bulus weling. Sok sanajan Andika murid Laraspati, tapi Andika beda jeung guru ilaing. Maksudna? Andewi can ngartieun maksud omongan Nyi Sampir. Maksudna iwalti guru Andika si Laraspati anu bisa ngalepaskeun Werjit si bulus weling milik kaula. Sedangkan Andika sorangan katempona asa ripuh ngandung harti. Andika can bener-bener satarap ajen pangarti jeung guru ilaing. Soal eta kula memang ngaku kula memang can bisa satahap jeung Nyi Guru Laraspati. Ngan soal Werjit kula sorangan masih kene bisa ngungkulanana deuleu Nyi Sampir. Cigan nyawe nyarita teh sakitu kayan geus ripuh kitu. Kari-kari rek ngajak ijen patutunggalan sagala jeung kaula. Moal nepi ka 20 jurus oge. Andika kaburu namru ngalungsar jadi banusan deuleu. Coba-coba Sampir, sagala oge kudu tangtukeun nepi ka akhir deuleu. Hayu, urang mimitian tarung oko begalan pati jeung kaula deuleu. Oh, lamun kahayang Andika kitu, sor, gera maju, ari keukeuh hayang tarung jeung kaula mah. Gera tungkul kana lemah, gera tanggah kana sadapan. Ulah sambat kaninya ya si Andewi. Kurang ajar. Dasar nini nurus tunjung babacot sia. Rasakeun Nyi Sampir. Ya, belesat sing berasa. Andewi geus teu kuateun bedah nafsuna ngabelesat ngabalakan nyerang ti heula. Lajuna diiring kilatan cahaya bulan sapasi tina ayunan pedang kilat maya setengah lingkaran. Hanjakalna kecepetan gerak Andewi teu jiga biasana. Sabab lamun ditenjok ku mata batin tingkat luhur. Setiap bagian anggota Andewi seperti leungeun, suku, dada,
beteng jeung sirah. Kabeh titik-titik eta geus kasegel ku rajah aksara setan. Matak teu heran, beuki lila gerakan Andewi beuki lambat. Sedangkeun Nyi Sampir narima serangan kitu ti Andewi, maehna ngelid kana tak-tak, maehna ngelid tak-tak ka kenca. Itu kuatu irengna dipalangkeun dipake nahan lajuna pedang kilat maya. Hiu barasa terang burinyai. Harita silalatu ngaburinyai. Andewi nepi kakak kejat sabaraha lengkah ka tukang. Cepengan kana gagang pedang karasa renyem sing sireumeun. Keur mamemehna geus ripuh kabeunangan ku Warjit ti jero. Ditambah tanaga jero Nyi Sampir tetela lain bantrak-bantrakeun. Lamun seug manehna keur kaya normal bisa wae ngimbangan tanaga jero Nyi Sampir. Tapi kulantaran bagian jerona geus digorogot ku Warjit bulus weling. Nya tanagana beuki eueuhan. Jeleng seakut. Kiwari Nyi Sampir anu malik nyerang. Gerakana tandang angin bari ngababukeun itek waktu kelingna arek ngalah kana sirah. Lapiu. Andewi rikat ngelauk. Tuluy depok ka handap dibarengan ku ngabarasana cincin perak. Tina ayunan pedang kilat maya harita sinar cincin ngabarasat rek ngababa di suku Nyi Sampir. Di barung kaget Nyi Sampir gentak ngagajeleng nyingkahan pedang. Nalika Nyi Sampir ngagajeleng ka dukang demikeun kasempatan deui Andewi ngablesat nyusul tepus ngagempur. Lajuna pedang kilat maya nyerepet banding cahaya bari napakeun gurat bodas dina angin. Siung serepet belentrang. Untung Nyi Sampir bari ngajarigjeug ka tukang teh teu cileureun. Sabetan pedang kilat maya masih kaburu ditakis ku ieu watu irengna. Nyan. Si Andewi boga daya tahan anu luar biasa oge, lumayan. Senajan dirina terus digorogot ku Warjit si bulus weling, tapi masih bisa ketak mere perlawanan ka diri aing. Memang sok sanajan Andewi masih katempo kuat, Nyi Sampir tetap yakin Andewi moal bakal terus waluya. Tinggal nunggu waktu di mana Warjit si bulus weling geus nyaliara sagemblengna. Nyegel karena setiap sum-sum tulang Nyi Andewi. Dan memang katenjo beuki dieu pangaruh Warjit bulus weling beuki katenjo balukarna. Suku Andewi anu dipake nangtung katempo rada rumangkieung teu pati panceng. Sebelah awakna anu belah kenca geus karasa sing sireumeun ilang rasa. Katenjo oge dina celeuyeuna sorot panon anu geus katempo jiga rabun jeung rawun. Nah maneh masih kuat Andewi. Katempona asa beuki ripuh kitu geuning Andewi. Tanya Nyi Sampir sinis umangkeuh ngarasa yakin yen Andewi 80% bakal bisa diperuhkeun ku dirina. Montong loba bacot si Nyi Sampir. Der, urang tuluykeun deui ieu tarung deuleu. Kula moal loba nawar. Anjeun rek ngagunakeun elmu 1000 Warjit oge. Kula teu kabeuratan deuleu Nyi Sampir. Walon Andewi teu waleh nyusut biwir dumeh getih teureun-eureun kaluar. Ngora keneh geus jumago sia teh Andewi. Senajan sia murid tunggal si Laraspati, tapi sengit tarung aing leuwih pangalaman deuleu. Aing geus leuwih moyan ngasaan ratusan rupa-rupaning tarung deuleu Andewi. Tu kudu loba catur tanpa bukur. Sor geura buktikeun. Sanajan nepi ka beulah dada semplak tak-tak pikeun kula teu masalah. Yap, urang tuluykeun deui ieu tarung. Hayang nyaho nepi ka mana cenah pangan diwasana jalma anu geus moyan pangalaman teh maju sia Nyi Sampir. Walon Andewi ditungtungan ku batuk ngajego. Hade. Heug ari kitu mah.
aing moal asa-asa deui pikeun merenan jiwa sia. Geratada ieu pangadewasa kaula deuleu. Hiya! Jiga geus kapancing amarah, Nyi Sampir nyebrut miheulaan Rajang dina jurus Gagak Lodra. Lengkahna napak angin. Ieu watu ireng dina leungeunna bang baliungan ngawangun puluhan serangan. Ningali kitu sabenerna Nyi Sampir mimiti tarung sacara daria. Dina nyang hareupan Andewi ngiser mundur. Dina cara nyang hareupanana Andewi katempo ngiser mundur diiring kiblatan pedang nuturkeun arah serangan ieu watu ireng. Bet hiup terang dua. Kabeh serangan Nyi Sampir katahan dina takisan pedang kilat maya. Padahal dina kacepetan jeung tanagana Andewi turun drastis geus teu jiga biasana. Nyi Sampir gentak ningkatkeun jurus Gagak Lodrana. Jirimna seseleberan bangun teu napak kana lemah. Ieu watu irengna anu geus nyamurat prana hideung ngahiuk ngurungan tangtungan Andewi anu geus katempo lemah. Bari lahan Andewi tetep tagen ngayonan. Teu ngarasa jejerih sanajan nandangan pilara anu hebat. Lamun manehna teu diwerejit tangtu bisa wae ngelehkeun Nyi Sampir. Tapi kulantaran awalna geus dihurup ku meh 20 urang jawara ditambah diwerejit ku Nyi Sampir. Tangtuna ripuh, kiwari satengah awak bagian kenca geus paeh rasa. Pangpang nama leungeun kenca geus lumpuh teu bisa diusikeun. Sabelah panona anu belah kenca oge geus bleg poek teu bisa nenjo. Ceuli belah kenca sarua teu bisa ngadenge. Cohagna kayaan Andewi kiwari bener-bener kapepet ditungtung bobor karahayuan. Ngan lain oge murid tunggalna Laraspati atuh ari kudu ragrag ku kayaan jiga kitu wae mah. Sadutas nahan sarentetan serangan ti Nyi Sampir. Andewi nyambung ku jurus kaopat tina kilat maya nyaeta kilat sapat jagat. Wudu barasan. Saharita sinar perak ngolenyai di handap kaluhur terus nyuruh ke arah Nyi Sampir. Serepet berasan seru buar. Kajadianana luar biasa rongkahna. Lain wungkul taneuh anu rengkah. Awak Nyi Sampir kabelah jadi dua. Taneuh sajurusan laju sinar perak oge rengkah kabelah lumayan jero ku jurus kilat maya tingkat kaopat nyatana ku sabetan kilat sapat jagat. Harita waruga Nyi Sampir kabelah jadi dua tina tarang parat nepikan hanapeun bujal. Cerik jeug bruk sanggeus nyabetkeun pedangna geus nempo Nyi Sampir jadi dua. Harita Andewi jumarik jeug rumanggieung tuluy nambru deku bakating ku geus teu kuat ngarasakeun sirah anu lieur. Jurus anu cikeneh dipetakeun lumayan ngaluarkeun tanaga loba. Jadi ku ayeuna Andewi bener-bener koredas biakeun tanaga jero. Sabaraha kali Andewi ngajegoh batuk getih. Rasa nyelekit na jero dada can keneh leler nu aya kalah beuki nyelekit parat kana jajantung. Sebelah panon dolog malah panon anu katuh oge geus mimiti rawun teu puguh deuleuan ranyai kararoneng. Andewi bingung nah pangaruh werejit teh can sirna keneh. Padahal Nyi Sampir anu metakeunana teh geus diperenan paragat nyawana tapi kunaon pangaruh werejitna teu leungit. Nah ieu pangaruh werejit can sirna keneh aneh. Gerentes Andewi bari merhatikeun sabelah leungeunna anu kenca anu karasa lumpuh teu bisa diusikeun.
kajurung kurasa kapanasaranan. Andewi nyobaan ngareret kalebah Nyi Sampir anu geus kabelah jadi dua. Barang ret direret gebeg. Andewi kasia kaget sabab waruga Nyi Sampir anu jelas-jelas geus sapat kabagi dua. Harita jol meledug jadi haseup hideung, satuluyna sirna kapupus ku kelebugna angin. Hal eta lain wungkul nyieun kakaget pikeun Andewi, tapi jadi tanda tanya gede teu asup di akal, teu kahontal ku pikir. Sadar aya hal anu teu beres, Andewi maksakeun maneh cengkat nangtung. Saya gadei diri tur tatan-tatan, maena yakin lamun Nyi Sampir can binasa. Nyawe sabot keur lurat leret ka kenca kakatuhu ngong kadenge sora Nyi Kikik seuri. Ulah waka ngarasa geus bisa ngelehkeun kaula deuleu Andewi. Kaula masih hirup deuleu Andewi. Andewi gentak ngareret. Jelas katenjo. Nyi Sampir nyampak keur ngacegak tepati jauh di tempat meledugna haseup tadi. Kaya Nyi Sampir masih keneh beleger walagri teu cecel teu bocel. Hah, nah bisa hirup kene andika Nyi Sampir? Tanya Andewi beuki ngaria kaget. Andika teu kudu ruas deuleu Andewi. Nu tadi ku Andika sapat ditebas lain waruga kaula deuleu, tapi waruga jiri mamalihan kaula. Jiri mamalihan? Nya deuleu anu disabet ku pedang kilat maya mangrupakeun jirim ciciptaan kaula, seperti anu pernah panggih jeung Andika di hiji jalan. Eta oge jirim ciciptaan kaula. Teu sangka Andika tetela boga oge ilmu seperti kitu Nyi Sampir. Mata cek kaula oge tadi naon deuleu Andewi. Aing leuwih pangalaman tibatan Andika. Aing oge mikir dua kali lamun tarung yang hareupan jurus pedang kilat maya mah moal mungkin make waruga asli deuleu. Aing geus ngalaman tarung jeung guru ilahi nu aya mah aing kateteran deuleu. Ngadenge caritaan Nyi Sampir model kitu, Andewi jadi ngarahuh seunggah. Mimiti ngaras awal nama ngarasa tenang kepedah hasil merena Nyi Sampir sapat jadi dua, tapi kiwari kalah kuciwa jeung wegah lamun kudu tarung deui mah. Sabab tanaga jero mainanna geus koredas ampir teu nyesa. Nah, ilaing masih sanggup nuluykeun dia tarung Andewi. Tanya Nyi Sampir teu oleh seuri. Teu kudu make tatanya kitu sagala deuleu. Mun rek nuluykeun tarung der. Sor urang jajal deui nepi ka aya anu ngabebatang jadi bugang di antara duaan deuleu Nyi Sampir. Walon Andewi tetep tenang, teu jejerih ku pati sanajan kayan diri geus teu ngadukung. Kayaan maneh geus ripuh kitu, masih keneh wani nyarita kitu. Ieu moal lila deui oge, Andika bakal namru si Andewi. Werejit si bulus weling bakal terus nyaliara nyoksrok dina jero awak ilaing deuleu Andewi. Teu kudu loba carita, geura buktikeun lamun nya bener mah deuleu sia Nyi Sampir. Tandes Andewi. Urang buktikeun sia. Geura tada ieu panarajang dewek. Hiya, curelat jeleng wudu tiu. Kalawan teu ngawahan heula, Nyi Sampir ngabelesat maju narajang. Itu ku watu ireng bang baliungan ngala ka sakujur badan. Satekah pola
Andewi nahan serangan. Pedang kilat maya disasag kepang nuturkeun ka mana wae gerak-gerak gurak-gerikna itek wulung itek punten itekna Nyi Sampir. Kadenge sora bebelenterangan jeung bruy-brayna silalatu nalika dua pakarang ampuh diaradu. Andewi anu geus koredas tanaga jerona harita ngabangkieung sosoloyongan meh-mehan kakeunaan ku serangan lawan. Nyi Sampir teureun eureun ngagalurakeun deui serangan bangun hayang buru-buru merenan lawan. Ieu watu irengna ting hariung bangbaraan matak sentar kana ceuli. Andewi coba ngaladenan ngan orokaya tibang bisa nahan hiji dua serangan. Kaditu nama babukan ieu watu ireng nyangsang kana tak-takna hiuk jengger. Andewi ngajengkang kapangpengkeun ka tukang. Tapi kurinjal gancang Andewi ngagurinjal hudang. Tuluy nyen gerakan aneh nalika Nyi Sampir nyusul tepus sieun srepet blas. Nyaho-nyaho pedang kilat maya nyerepet ti sisi nyapatkeun cangkeng Nyi Sampir anu keur narajang. Pedang kilat maya sacara kasat panon memang nigas cangkeng Nyi Sampir. Tapi kajadianana persis samemehna. Waruga Nyi Sampir nu kabagi dua jolem meledug deui jadi haseup hideung laju ngiles ka tabaku angin. Di arah sejen kadenge Nyi Sampir nyikikik seuri deui. Andewi gentak ngareret horeng Nyi Sampir geus nyampak ngabedega di tempat sejen. Andewi sebab sabetan pedang kilat maya moal aya gunana pikeun diri kaula deuleu kajaba guru Andika anu ngagunakeun eta pedang. Andewi teu ngawalon hatena mimiti sabil kurasa putus asa. Teu nyangka lawan anu kiwari keur di sanghareupanana mibanda ilmu-ilmu aheng, ilmu-ilmu iblis. Andewi nah masih kuat Andika pikeun nuluykeun ieu tarung atawa rek serah bongkokan wae eta beheung disapatkeun ku aing. Ceuk ulah tadi teu kudu make tanya sagala sia Nyi Sampir. Disirek mindo deui nyerang karisor maju. Cacap nyarita kitu kudubruk. Andewi ngudupruk diuk ngalungsar ilang tanaga, ilang pangawasa. Pedang kilat maya murag lepas tina cepengan leungeun katuhuna lantaran leungeunna kiwari mimiti lumpuh. Kadua panona oge geus dolog teu bisa nenjo sama sakali duanana. Kadua ceuli sarua geus teu bisa ngadenge. Ukur sorang ngahiung teu puguh anu nongtoreng dina dedengean ceuli Andewi. Teu salah anu pernah diomongkeun ku Bajing Sudraji kanyataan. Nu jadi lawan berat Andewi salian Tirubaya Lembulawe di antarana oge Nyi Sampir kiwari kabuktian ku manehanana kumaha kahebatan Nyi Sampir. Sedengkeun di tempat anu rada anggang ti pakalangan horeng Rubaya Lembulawe jeung Ki Bajil geus nyampak aya di dinya. Duanana ngahaja teu milu campuh ukur merhatikeun lumangsungna tarung ti kajauhan. Anu utamana si Rubaya Lembulawe merhatikeun tarungna Andewi ngalawan Nyi Sampir. Kadenge Ki Bajil cumarita. Ketela si Andewi dipastikeun bakal bobor karahayuan ku Nyi Sampir. Tong boro tarung jeung Andika Rubaya cacak-cacak kakarak ngalawan Nyi Sampir oge ngadon ripuh kitu geuning murid si Dewi Pedang Laraspati teh Rubaya. Ceuk Ki Bajil. Rubaya Lembulawe ngarahuh umbandear bangun ngemu kakuciwaan. Harapan dirina Andewi bisa ngelehkeun Nyi Sampir. Ngarah engke kari
manehna norek ngalawan Andewi. Tapi ari ningali kitu mah rasa sumangetna hayang ngajajal tarung Andewi jadi turun. Cek ulama percuma rubaya andi kang udag-udag si Andewi hayang ngabuktikeun jurus pedang mana anu leuwih hebat. Tapi karek ngalawan Nyi Sampir oge teu bisa liwat geuning rubaya. Cek Ki Bajil deui. Nya teu nanaon. Anu penting urang lalajuan we nepi ka akhir tarung si Andewi lawan si Sampir. Tantes rubaya lembulawe terus merhatikeun Nyi Sampir. Nu sakedeung deui bakal namatkeun riwayat Andewi. Ditenjo kapakalangan sejen Nyi Gin-Gin anu keur nyang hareupan dua lawan siap-siap rek ngaluarkeun jurus pamungkas tapak suci si bidara. Sedengkeun Nyai Bubu Jelantik harita keur ngadu kasaktian sacara patutunggalan jeung saurang jawara tatarewetan anu katelah Ki Mangun Cipto. Duanana harita saling dorong, saling ngalirkeun tenaga kasaktian. Nyai Bubu masih ngagunakeun kekuatan 7 Raja Gondorowo alas roban. Sedengkeun lawanna nyatana Ki Mangun Cipto keur ngagunakeun ajian serat Patanjala. Tapi nalika duanana geus tatan-tatan rek ngadorongkeun dua leungeunna. Na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.